Wilujeng patepang dangu deui sareng si Mamang di channel Mang Ade BM. Sapertos biasa urang midangkeun dongeng-dongeng heureuy dongeng si Kabayan. Kumaha kasadayana para mitra kaum dangu dararamang, alhamdulillah upami dararamang sadayana. Mangga dina danget ieu urang nyanggakeun dongeng kumpulan si Kabayan. Si Kabayan dagang cilok. Dina hiji mangsa si Kabayan teh jadi tukang icalan ciloknya. Udah rider kapi lemburan, nyalusur jalan gitu nya. Tah si Kabayan teh ngadamel cilok teh aya juragana. Mung saukur mangicalkeun gitu nya. Dina hiji dinten, dina hiji poe si Kabayan teh kaleresan ngiderna teh ka wewengkon perkantoran cenah. Dina perkantoran teh teteh ngariung, komplek perkantoran aya kantor kacamatan, aya kantor puskesmas, koramil, polsek, jeung sajabana. Bari kukurilingan teh teras we si Kabayan teh nganawarkeun cilok cenah. Cilok. Kitu jeung kitu we si Kabayan teh da namina ge jualan atuh nya meureun icalan supados hoyong pajang hoyong laku kitu. Pas ngalangkungan cenah si Kabayan teh ka payuneun kantor puskesmas da enjing kene atuh nya. Nembe tabuh tujuhan lah kirang langkungna. Tabuh tujuh langkung lah kitu nya. Da meureun enjing kene teh acan seueur padamel. Cilok saur si Kabayan teh. Teu lami cenah. Gorowok teh aya padamel puskesmas ngagorok sigana teh mantri ieu nya mantri kasehatan gitu. Mang cilok. Saurna teh, "Mangga Den," saur si Kabayan teh. "Cilokna sabarahan Mang," cenah. "Ah teu langkung aden eta mah. Hoyongna sabaraha teu ieu cenah pasti di ladangan ku abdi mah cenah. Saalitnya ageng ge ditampi, sok atuh nya 10 ribueun cenah." Saur padamel puskesmas teh. "Ieu kuring can sarapan cenah ye poe ieu cenah ieu. Kabeneran aya Mamang lewat." "Mangga Den cenah 10 ribueun." "Oh sok lah. Aya bumbuna naon wae cenah Mang." Cek si padamel pamantri puskesmas teh. "Aya saos, aya kecap sareng bumbu kacang cenah Den." Saur si Kabayan teh. "Tangke kuring mah eta we tanya. Naon namina? Sambal kacang cenah lah sampai gurih." "Mangga Den." Saur si Kabayan teh nya. Dek we si Kabayan teh ngaladangan cenah. Ai si padamel puskesmas teras naros. "Mang cenah, ari Mamang jualan tos lami icalan." "Ah lumayan Den kena aya 3-4 taunna," cek si Kabayan teh. Uluh cenah, "Lumayan atuh." "Ya lumayan na Den," cenah nya. "Da teu aya pakasaban nu sanes cenah abdi mah da jalmi alit," ceuk si Kabayan teh. "Ari Mamang cenah geus 3-4 taun eta icalan teh damel nyalira apa aya juragana?" "Ih pugu aya juragana cenah Den ieu teh. Mamang mah ngan saukur ngicalkeun." "Oh kitu." Saur pamantri kasehatan teh. "Atuh Mang cenah lamun geus 3-4 taun mah kuduna teh gada naon tos gaduh do gorobog nyalira cenah dorongan nyalira." Kitu tah saur padamel puskesmas teh. "Atuh cenah abdi teh teu gaduh modal cenah Den. Sakieu ge alhamdulillah cenah ieu aya nu mercanten." Saur si Kabayan teh. "Kuduna mah geus gaduh nyalira cenah ieu. Mang cenah ieu geus 3-4 taun mah cenah dorongan teh ulah kabat ulah ngilu we jeung batur cenah ulah eta juragan ngilu we jeung juragan.
can gaduh modal cenah Den cek si kabayan teh kitu nya bari ngadalangan teh si kabayan teh terus naros teh cenah Den bade naros naon Mang ari Aden ya damel di puskesmas atau sabar alami naros gitu tah si kabayan teh ka pada puskesmas teh lumayan Mang cenah geus aya 10 tahun uluh marukanan tos 10 tahun Den atuh ku lami tos lami geuning tos 10 tahun cenah Mang urang damel di dieu di puskesmas atuh mulu 10 tahun kitu mah cenah atuh Aden geus gaduh gedung nyalira cenah puskesmas teh dibalikeun kitu ku si kabayan bari jenggel teh seuri ari pamantri kesehatan ngurjerenge we dikitukeun ke si kabayan si mamang mah bisa wae tah atulah kuring dibayar tah 10.000 atur nuhun atuh dan nya sok mangga si kabayan